Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tipayun mangga orang sesamian panjatkeun puji sareng syukur ka hadiran Allah Subhanahu wa taala. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadayana tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal afiat. Sholawat miwah sami mugi tetep dilempeunkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap keluargana sahabat oge ka urang sadayana salaku umatna nu insyaallah taat ka ajaran nana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadayana anu kusim kuring dipih kahormat nyungkeun waktosna kanggo abdi nu ngawakilan rerencangan abdi kanggo nyempitkeun amanat dina raragaan acara perpisahan kelas 8C. Henteu karaos parantos kelas 8C tos 2 semester deui. Mana ayeuna puncak sasarean urang sadayana bakal papisah ti kelas ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan abdi ngahaturkeun reuweuh nu salaksana kabingahan ka Bapa sareng Ibu guru anu tos ngarijakeun ka abdi sadayana. Loba hal mugi anu dikarijakeun ku Bapa Ibu guru sareng ka urang sadayana tiasa dimangpaatkeun kanu hal positif sareng aya manfaat kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasayan anu mana Bapa miwah Ibu guru kangeunahan welas tiasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakitu ti abdi ngawakilan rerencangan abdi sadayana. Kirang lebih ngade hampunten nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kawetan mah didatangan ti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.